Bismillahirrahmanirrahim. Junuk waktu nurahayu hingga mangsa nu sampurna nu diantiki waring antik nu dalangan nyata datang rampes aturan wilujeng sumping kepada wargi, aturan wilujeng tepang ke balarea, upacara adat pamapagan rombongan calon panganten kipageget urang dikawita. Alhamdulillah kecapitlah cik urang amitan heula urang rajahan tua sangkan salamet anu ngahibur salamet anu dihibur salamet ka sadayana cik nayaga urang rajahan heula jang cik dek dieu kana dek calik lawan uang di dieu sakedeung. Kawitan ngidung sumalingkung ka ilahi, bismillah kawitan ngidung sumalingkung ka ilahi, kalau nu maha hebat sejak tumut budaya karuhun Sunda nedari doning ilahi. Amin ampun nun paralun ka Gusti nu Maha Suci ka leuwih sifat tahunan leuwih anu honcang diri-diri anu sakiwari rek mulung-mulung ngaliwat ketujuh ka pajajaran bongan hayang pulang ati padung dengan jeung musikna pangancikan pun sampun tuh atra aleur ngarabring tuh tatamu parantos sumping baik geuning gerak ramekeun bramiang gerak papageun pura payung gerak bukakeun bur payung gerak bukakeun bur payung
Urang paksa lepay melabar tanjak tatan maka dia hendak kurang keluarkeun jajak tatang kabaksa urang kami kurang tanjak taun. Iwa. Anu disebat perwira lawan pembela nusa satria andalan bangsa batin bibinting negara Ayo. Halo. Jangan muda cerita berjuang senujura jago mundur patrawa jiwa daku lahir bahagia visi Aduh. di negara merdeka pemuda bekerja di negara supaya rakyat dunia pemuda kembali singin tetap singin Kamana heula asa si ambu kamana ambu sok ka dieu mana ambu heuh atuh buru ka di ambu lain ya ambu itu dia ke ladakoan ai maneh kamana heula atuh uing geus keung dia teh tadi ge heula atuh atosan heula di dieu di tangan kamana heula atuh ambu di mana cicing ai maneh aduh ambu kalau di tengah rumah deui alah aduh kamar ambu aduh cabuk ayo di dia ambu ayo di dia di mana tuh sok ngomong di lain kita mah geus pawong kan gitu kita sok ka dieu lah lain ka mana ayo siapa oh iya ambu iya abang ka dieu ka dieu ieu aduh si cuek kamu siapa aduh gusti nu agung ka cak lain ka dieu alhamdulillah sok nah kaliwat di ambu kalamun ambu kaliwat eta mah sugan teh lain abah eta teh sugan teh tatangga gitu ya urang diantar ke kamu teh oh ai mana baik tatangga geura sok atuh alhamdulillah aduh astagfirullahaladzim lah saya sama tuh jadi api gebis suka jalan mana dulu sok atuh abah ada kaul lailah abi mana kaul abah yuk sok ada kaul naon mana yang mencari di saat akan yuk alah Gusti nu agung leureus da neneangan amu ka mana ya ada aya amu mandi di heula kita tadi kayak ka zaman heula gitu atuh man da kaul amu arek atuh ada kaul ya mah kanu aja abi isin lamun kaul teu kaul mah nya kudu kaul atuh sugane disawer ke kaul mana cik da kaul naon amu teh da kaul naon da kaul yang donet teh amal mandi di heula sok atuh kayak kumaha ieu maneh kaul enak adah cik yang ningali tapi kenalan aduh eta si amu kenalan apa aduh eta bujur sampai akhir Gusti nah kita amu ai oh adik lagi mah sampai tadi banyak amu kadieu lah kadinya yang namun anu pangantai satu kana dieu bisa lelaki buaya eta siapa gitu teh zaman aduh kapan deui atuh tadi ieu teu sutukeun jadi lamun ieu atuh heula aduh lah dua kali ngarangkeun lelaki buruy kagak ada mak gitu ari mana amsal ka dieu dia teh goyangan inu ka dieu saking gitu tuh goyangan doang tadi gitu arek bagilah ieu teh gitu bar abi mah di dinya mah aduh siapa mana yang begitu atuh lebih habis gebis ai maneh atuh naon nih leuleus deui kita tarik gitu oge eta kudu abdi atuh ieu si dia boga jahat
ilaha illallah. Bapak hajat ieu tinggal abdi di kerumulan. Oh, atuh udah suka teh lain maneh. Bu, naon atuh Abah? Oh, teh atuh ieu tinggal ieu tiung-tiung abdi ieu jeung gelung abdi di kalongkeun. Oh, suka teh maneh pahe cing pageuh. Kata make gelung di tiung teh. Udah kita tadi teh geus pageuh kata coplok deui biar abdi lompat geus eutik. Oh, cing ambu kaul pieu goyah. Abah ge hayang gua ge kaul Enak kaul kumaha ari Abah? Aya Abah mah geus kolot. Kela atuh benerkeun heula. La ilaha illallah ya kumaha Gusti Prabu la ilaha illallah. Ya. Ya ka mana ieu? Ari maneh kunaon salah? Aduh, dobrak. Ya jadi cakeng dia kan. Woi mana kunaon atuh poe ka di tempat aing teh kaul di dieu teh. Heula atuh ieu kurang teh kudu rapi atuh. Heeh sok atuh rapikeun heula. Urang kaul kawan teh uang mah. Sok apa kaul heula ininya. Ieu we ari kolot. Aya kiluan atuh apa ieu kelas cari rapi jadi cakeng. Yo, aduh, larang. Abi dah kiluan Abah rek. Rek kadieu heula kadieu. Heula atuh ieu lebih beres heula. Aduh, la ilaha illallah kumaha aya teh heula. Awan teh amun maneh kan. Rek hiji eta. Eta kita. Ai maneh naon lagi kitu terus cicing heula di dieu. Oke, sok atuh kabaheun. Sok papa gue mana bukan itu kehelaan dek miluan nari awi mah oh peka tuh gue mah maneh we eta mah ieu Semoga kamu pengantin pamageun semangat joget penjagatkeun urang disakeun dina kalungkungan nandangin leuweung konsumsi leuweung semoga kamu kapangan kamu rombongan di panganten. Ya
Sari pada sepanjang wae kedua belah Nusik pihak. Insya Allah orang melaksanakan Di abdi abdi sadaya lalu juga syuting ke Prata rombongan pengantin pengantin. Ayeuna jaluk jangku Baulama niliniku Ayeuna kapade nyunjung Baulama niliniku Ayeuna jaluk jangku Baulama niliniku Ayeuna kapade nyunjung Cakring kang di lawang awor-awor papasangan. Itu tuh macam rapi di payungan ku payung saestu. Hayu urang geus deket, hayu urang geus memet, diterima ku ka asih, diterima ku ka bunga, kembang kaheman, kembang kalungkeun. Anaki jimat waki Nulami dianti-anti Galungkeun balai kadede Silongka daling diasi nukungsi Mangkana rasa kiwari Tos gumulung Nyambuana Lelembutan Maka di kalungkeun wae nyase atur rombongan ti pangantin istri perkembangan ka dieu insya Allah catak ieu dua insan penuh segede insya Allah aya tersebar di payunan pelaminan ya maka pamitantos urang dicanak wae kedua pangantinnya Tunggu pilihan wangi nyambuan Kembang kamalang kabagyan Kelima Kembang hati maka kau gak orang canak wae ieu dua insan